batak perlu karena harta teh urang teu perlu, karena duit teu perlu. Teu eta kayu naroskeun apa cenah naon penting mana? Penting milari artos atanapi penting ngaos. Duanana ge penting. Ulah kieu. Lu penting kan ngaji. Henteu ceuk kuring mah duanana. Duit penting, ngaji penting. Wani sih ngaji wungkul tapi teu boga duit. Jawab sih sok. Sumpah man sumpah. Tong munafik zahiru. Sarua. Teu karasalah ku urang. Di mana-mana ngaji, terus dina saku teh eueuh saperak-perak acan. Rasana kumaha? Teu puguh konsentrasi teh nya, teu puguh. Teu ngeunang, teu regreg hate teh. Teu regreg. Itu aya kitu mah. Ya, teu aya we lah di dieu nu beureum hiji we lah. Tong loba teh hiji we kumaha? Regreg. Matak dina loket teh. Loket mah dibawa wae, da eta mah jimat atuh. Jimat. Aya we duitan, nya loket we duitan, jimat teh. Aya kitu mah eueuh duitan lain jimat. Jadi sarua penting duanana. Teu, duit penting nya maksudna duit teh keur sagala teh keur dahar, keur nginum, keur imah, keur cai, keur listrik kadang teh perlu naon? Perlu. Duit penting, ngaji penting gitu. Ngan ulah eureun ngaji gara-gara mentingkeun duit gitu. Manya kan waktu teh 24 jam. Manya beak dipake neangan duit kacida teuing aing mah. Eta aya jelema eureun bahasana teh daripada ayeuna ngaji tapi kula warga teu dalahan. Mending kana neangan duit we, keun bae teu ngaji oge. Nu penting mah ieu kula warga dalahan. Ieu jelema edan. Lamun maneh doma mah teu jadi masalah atau maneh kafir. Teu jadi masalah da ai kafir mah moal teu nginget-nginget engke di alam barzah moal. Orang kafir mah geus bae paeh gitu. Kadang orang mukmin makan boga teu pikiran, boga patekada nyimankeun yen geus moal teh bakal udah